Naik. Sing geura minta duit 20.000 mah. Rek meuli rokok. Duit di mana tuh, Bah? Duit wae abah mah. Duit. Tuh 20.000 be. Apaan tadi aya kaciri tuh dina itu tuh tadi dina rak piring. Duit yang tinggal 20.000 atuh, Bah. Yang meuli minyak eta ogenan. Mantakna geragenan gedekeun usaha miteripu kieu ye jadi jama sangsara teh sagala eueuh. Ih, maneh mah kalah kang ngacaprak kana sagala rupa atuh. Usaha mah usaha sing urang oge. Ai masalah kacape mah kitu keneh sarua jalma mah. Anu beunghar oge capek. Nu sangsara capek. Ngan padah bedana mah nu sangsara mah capek neangan duit meureunanan. Ari nu beunghar mah capek ngajaga duit, ngajaga dunya bisi beak. Ieu mah pirage menta keur bako. Eta karasa ku abah ge aya jadi jama ripuh teh yang meuli bako ge eueuh. Ye, sagala ge atuh da kudu sabar hirup manai. Da kitu-kitu keneh hapan tadi ge diobrolkeun ku urang. Nu sangsara jeung nu beunghar oge. Jalma mah kudu loba kasabaran, kasadaran. Beunghar sarua kitu deui sangsara. Meureunana nu beunghar mah didoja ku kabeungharan. Tah urang mah nu sangsara meureun dicoba ku kasangsaraan ku karipuh. Dicoba teh urang dicoba ku kasangsaraan. Cik meureun titipu papaling cacarebet moal. Terus jalma nu disuwuk ku dunya loba dunyana beunghar. Tah eta teh didoja rek sombong, rek adigung, rek angkuh moal. Kitu sarua bae. Jalma mah pada nibilikan ieu, penting mah sabar. Lah gandeng kalau dakwah we. Dakwah mah di masjid. Wah, Ya, ada bari jeung meuli minyak, Mahi. Minyak ieu. goreng 20.000. Sakitu-kituna. Minyak sakumaha? Saparapat we. Si Mahi meuli bako mah tuh saparo kumaha. Kieu carana memeureun buah kudu nyandung. Nyandung, boro-boro nyandung, pamajakan hiji ge teu kaparaban, nyandung. Kapan puguh padah eta? Heueuh. Loh, we atuh sugan ari pamajikan dua mah. Kumaha? Piraku we atuh pamajikan dua teu kuat maraban lalaki hiji. Aduh, capek lumpang sakieu ge. Aduh, leus lumpang sakitu ge. Mana minyak? Minyak. Oh, wah, teu meunang ieu minyak teh. Kalah panggih jeung incu di jalan. Itu saha? Boro-boro minyak, rokok ge teu meuli ieu. Teh, aya abah kumaha? Panggil jeung incu kumaha abah teh? Kalau kata balanja. Kapan heueuh aing teh bieu teh ka warung. Tadi warung teh aya budak awewe. Meureunanan pantaran sahanya. Berbeakeun bensin motorna. Pas abah kadinya tah kabeneran cenah aya bapak kolot. Ka urang teh je, si urang teh aya incu kunaon di. Gitu. Beak bensin cenah Pak Olot cenah ka urang teh. Pan urang karunya bikeun ku urang teh jig ceuk urang teh. Bisi kapeutingan manten teh meuli bensin ceuk urang teh kajen urang teh meuli udud dieu teh. Gitu dah budak tengah peuting ulin tuh dah incuk teh. Tuh, ke heula abah. Aya incu-incu ti mana? Incu awewe. Kan incu urang mah laki. Bar nabi. Ari bieu pan di warung pas datang cenah, Pak Olot cenah. Urang teh, meureun incu urang. Astagfirullahaladzim. Aya abah eta mah Pak Olot sotenan eta mah pedah abah geus kolot. Lain incu lain. Incu urang mah jauh di Tasik. Buka incu awewe ti mana?
Pernah bi Heeh. atuh anu biasa nyebutkeun bapak kolot ka urang. Eta mah batur, Abah. Batur, Heeh, pedak Abah teh, Abah pan kolot teu. Kolot Abah teh. batur. Heeh. Kumaha tuh? Susul deui. Mana? Susul deui. Mana? Susul deui. Nuang kon, antap. Penting udun, bener. Dasar aki-aki geus pikun. Nu aku ngenan bapak kolot bapak. Dasar tadi kedik.